Lamun lepas sidang dosa sangkan jantan sawuyutna berbihan kawana sing luyu sabi sabar bari yang pasini miara seni supaya nyangka budaya mangka hirupna juga lelemah Nusantara hari ring tanda ningeling halo tanda ningetanda pahayat-hayat ayanggu ngolah seni malar manju ulah kasar marah pikir ulah kasamarana pikir lamun teu sabar tawakal pasep kamajaya lamun teu sabar tawakal dibarengan gede hate cek sangat salah ngalakonna perjalanan dibarengan gede hate ngalakonan perjalanan ajajang anu bagus ngalakonan nyukruk galon nuka kungkur mapai laratan bagi hasil murik para wari direka ku para pujang kacarios di negara Kuhayaksa Guhahartina tempat yaksa hartosna karaton raksasa tegasna hiji negara tempat raksasa Raja Dolim Raja Angkara minangka anu jadi kegedub ieu negara anu katelah Prabu Cahaya oge dibungan Bati ngayuda perang negara Raden Yaksamurka lantikantun senapati Yaksapati anu samya pada hempak merbayat saajih kaningali pamenteuna ingkang kaku dasara tukang linu jemar panal sugih pangarep Raja pengawakan naga jangkung dur simar kada kawat jembros anu aya higana ananya nyos
sentak sengholir barangan di tangan kalayan pada melanana ilanti cairkan ya kasasame milayan jelema anu bogoh kalayan anjeunna karampok jeung babadog kitu pada melan saling tengah bismillah kariwayat magelaran wayang urang kawitan pataliti para karuhun pawayangan anu adilu Prabu Kekaya magelaran di payunan Pati Yaksamuka Senapati Yaksapati negara Guhak Yaksa Prabu Ehaya dipungadep ingkang Patih Yaksa Murkayan tekantun Senapati Yaksapa pangandikana gua gentem lirbang barongan di tangan Senapati ingsun kaulan Yaksa murka kaharep diukna sapata jeung akang sing deket di dieu mah aya daharan cik kopi. Tong tukang teuing diukna bisi pahaok-haok rada deukeut di dieu supaya haneut. Pangkar teuing. Daudal